ku Allah teh dipasang ketenangan di dunia. Upami urang dipasang ketenangan di dunia, insya Allah akhirat bakal menang. Jadi cirina jalmi ditampi ibadah teh tenang teh hirupna. Kieunya. Namanya ramun urang getol ibadah tapi hirup teu tenang, boa ibadah urang teu ditarima ku Gusti Allah. Eta perkara urang. Bisi urang getol salat, getol puasa, getol zakat, getol tahajud, tapi hirupna teu tenang. Buah-buahnya hirupna teu ditampi, enak ibadahna teu ditampi. Da beuh katenangan. Da jalmi ladang ibadah mah dibere di dunia bakal tenang. Wajar boga hutang oge bingung da aya, tapi tenang we boga hutang oge, akhirnya da aya yang mayarna, aya solusina. Ieu mah jalmi teu boga hutang, loba duit, tapi teu sare-sare acan. Pamiheur eta jalmi teh. Bro di juru bro di patung ngalayah di imah babah kitu nya. Tapi hirupna teu tenang. Seueur hayang sare kumaha make obat tidur lelap karena bisa sare eta teh. Teu tiasa pulang stres jalmi teh. Allah mah gampangnya gitu teh. Teu cirina urang teh amal soleh, teh ladang amal soleh pahala di dunia teh eta Bu. Diberi katenangan, kapangaosan, karek cali tenang. Pakating tenang eta. Hareupeun habuk kulahe peureum deui ku bakal tenang eta. Nonton TV geledug eta tenang hirup teh. Da hese model gitu teh. Nah, punten. Batur mah duikeun ka sapartos itu. Eta teh ladang amal. Ibadah urang di mana urang dipasihan turung si hirupna teh. Nampi kana pamasihan ti Gusti Allah teh. Tah eta ciri jami ibadahna teh ditampi ku Gusti Allah. Da dibere naon pahala teh hayatan thayyibah. Kumaha akhiratna engke urusan Allah eta mah. Nu penting di dunia we heula. Di dunia heula paratosan urang. Hirup urang teh tenang teu. Nya teh. Mata lamun teu tenang emut-emut. Urang teh kudu dibere katenangan. Lamun teh mah loba harung sing hirup di dunia engal emut ka Gusti Allah. Gusti abdi mah pan urang teh tukang ibadah.